Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya sareng sim kuring Medina Putri Aurum dina program TV Warta Sunda. Ayeuna aya nu anyar di Jalan Braga Kota Bandung, Jawa Barat. Unggal Sabtu Minggon jalanan ditutup. Tak aya kendaraan, sangkan wisatawan bisa leuwih ngararasakeun tempat wisata. Wah, naon kabungahanan di sakitar daerah Braga wayah long weekend siga ayeuna. Simak liputanna. Braga, daerah nu tos kakoncara di kalangan turis jeung warga lokal, ayeuna pinuh ku jalmi sanes ku kendaraan bermotor deui. Ieu disababkeun ku peraturan pemerintah kota nyaeta beken. Braga bebas kendaraan. Saluyu jeung arahan PC Wali Kota Bandung, Braga bebas kendaraan miboga tujuan pikeun mekarkeun potensi pariwisata sareng budaya sangkan leuwih diperhatikeun jeung dieksplorasi ku wisatawan. Abi Fitria Nurhayati, abi di dieu anggota Satgas Linmas. Ibu kunaon upami unggal poe Sabtu sareng Minggu kendaraan temenan ngaliwat ka Jalan Braga. Jadi unggal dinten Sabtu sareng Minggon kendaraan teu tiasa kusabab aya program pemerintah nyaeta Braga Beken. Braga Beken nyaeta Braga bebas kendaraan. Sarupaning kendaraan bade eta sepeda motor, mobil atau sepeda goe, skuter sareng nu sanesna teu kenging lebet ka jero. Dipikawana ku wisata kulinerna, sagala aya di Braga. Ti kafe kekinian, nepi ka warung kadaharan Sunda. Ayeuna tim Warta Sunda keur nganjangan salah sahiji kulinerna. Braga tos kakoncara ku kulinerna. Ayeuna sim kuring aya di Teras Braga. Nah, ayeuna di harapan sim kuring tos aya bakmi ayam jamur. Pamirsa penasaran kan? Ayo orang nyobain. Margi kuring mah terus kana kadaharan asin, jadi kanggo sim kuring mah asin teuing. Anjakal pasti tambahan kuah, rasana jadi langgeng raos. Ditambah bumbu tina ayam, nyerep ka jero daging. Rasana raos, hargana mirah, jeung porsina cukup pikeun ngesian beteung. Ti Braga, Rania jeung Alisa, Warta Sunda ngalaporkeun.